Lamun orang dina takbir mulai antara ucapan jeung leungeun mulai bareng. Boleh pisahkan kada? Sabab kieu. Sabab payabda'u raf'a mulai ngangkatkeun dina kenalika awal takbir wa yunhihi nepikeun ka selesai takbir intiha. Jadi kieu. Begitu leungeun gerak Allah kudu tepi ka beres. Begitu nepatkeun leungeun Allah tempatkeun ieu ayana di dieu. Tuh. Lamun geus asyhadu alla ilaha illallah, begitu urang ningali kana tempat sujud, pindahkeun ka dieu ningalina. Ila muhalalah. Pada juru ila muhalalah. Ningalina kana curug. Jadi begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Pindahkeun paningali urang ka dieu. Gitu. Tapi kaira orang ningalikeun curug. Tapi aya sama, tepikeun ka salam. Ulah kieu kade. Berhubung urang kita ningalikeun curug, begitu assalamualaikum ge ningalikeun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Puji dan syukur yang panjatkan kepada Allah Subhanahu shalawat wa salam ala dan junjungan ala Mustafa Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kepada sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para sholihin, kepada orang sadayana tinggi, orang sadayana singkai, sahabat juga dikasih Rasulullah sallallahu alaihi. Para jemaah sadayana alhamdulillah dinayomi orang sadayana biasa kesehatan di tempat karena sehat walafiat. Kalian mudah-mudahan Allah dikaridho orang sadayana. Kalian mudah-mudahan orang sadayana sehingga orang sadayana besar akhir walidna. Kalian lepat atau lepatna mudah-mudahan dosa orang sadayana dihapus ke Allah, dihapura ke Allah. Kalian segala rupi amal ibadah orang dilaksanakan seueur kakiranganana, seueur kapakiranana jeung sajakina mudah-mudahan sehingga jadi hiji sampurnakeun aku Allah dina perkara ibadah. Insyaallah para jamaah sadayana urang sadayana aya dina pangampura Allah. Aya dina ridho Allah, kemudian urang sadaya dina rahmat Allah. Termasuk khususnya urang kade abeda Palestina ngadoakeun saudara-saudara di Palestina kalian mudah-mudahan saya dina pertolongan Allah. Saya nyata dina kemerdekaan, insyaallah mudah-mudahan sadaya jami-jami Yahudi Nasrani termasuk Zionis insyaallah mudah-mudahan Allah dilaknat kalian dihancurkan ke Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sadayana alhamdulillah dina wakos mungkin sakumaha para jemaah sadayana saya jika kitab Jadul Ma'ad fi Hadiyah Ibad. Jadi termasuk dina kitab Al-Yaqutul Nafis setiap orang sok diaos di guru-guru orang sadayana itu fi mazhab Idris. Seueur para jamaah sadayana menyangkut paut dengan permasalahan-permasalahan. Kukituna para jamaah sadayana lumana jalmi Islam eta jamaah jalmi Islam teh kedah ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun ku Allah jeung Rasul. Termasuk
urang teh diperintahkeun para jamaah sadayana piwara ku Allah dina sakumaha ayat Quran innal ladzina amanu wal ladzina hadaru wa jahadu fi sabilillah. Urang teh diperintahkeun jihad di jalan Allah. Sehingga dina ieu perang teh disebutna jihad. Ai jihad teh para jamaah sadayana aya martabat tingkatan-tingkatan dina jihad. Jadi jihad teh aya tingkatanana, aya martabatna. Dina jihad teh aya tingkatan jeung martabat. Dina sakumaha macam-macam di antara macam-macam martabat dina tingkatan jihad para jamaah sadayana dina tingkatan-tingkatan jihad hiji jihad aya bi aidihi. Jihad bisa kuleungeun. Maksud dina aidihim teh cek urang kekuasaan. Jelema anu boga kekuasaan wajib jihad. Jihad dina naon? Termasuk jihad ngaboikot karena produk-produk barang aya indikasina pikeun hasilna pikeun memerangan kaum Islam. Gitu. Kita lihat bang ukur urang ukur kalimat bi aidihim teh jelema anu boga kekuasaan. Berarti pemerintah ya wajib hukumna ngalaksanakeun jihad memerintahkeun nyata naon ngaboikot karena produk-produk alternatif barang aya indikasina pikeun memerangi orang Islam. Hiji tah biaya. Urang bisa mah kira-kira ku abi aidihim eta. Urang mah para jamaah sadayana jihad ku bi aidihim mah kusal urang terbuka kekuasaan itu maka urang mah jihadna nu paling lemah. Urang lamun ningali para jamaah sadayana kedah mah setiap negara nu mayoritas Islam kedah ngirimkeun. Kusal eta kewajibanana sebagai Islam. Ya sebagai Islam eta kedah jihad maka eta teh kumranina karena ngaboikot karena produk-produk anu aya indikasina pikeun ngasilkeun pikeun ngamerangan umat Islam eta teh termasuk jihad jeung kedah diniatkeun jihad di jalan Allah. Hiji nu kadua pabilisani jihad teh kulisan gitu. Kulisan teh kumaha? Kulisan teh urang di antara urang jihad kulisan teh terus-terusan urang ngaposting naon nyata anu ngajadikeun timbulna bahayana atanapi nyata ngamenyuarakeun kana kahadian atanapi kana kebenaran. Jadi urang teh kudu bersuara kan tahu cicing wae. Jadi boga HP teh kedah disuarakeun. Eta teh di antara salah siji jihad urang. Gitu, ieu mah diposting dengan kariku we kariku. Diposting teh we dengan kariku wae. Kadang-kadang OTW gitu nya. Kadang-kadang posting teh aya loba postingan-postingan teh. Masyaallah, kedah nyuarakeun kan. Kedah suarakeun eta teh jihad gitu jihad. Jadi kudu lantang lisan urang teh. Da urang aya ngaran-ngaran lisan kieu mah sok aya jalmi pada Jawa sadayana abdi sorangan. Kamari keur ka Jakarta samobil begitu samobil. Da memang itu geuning Islam teh nya aya teu ngaji teh.
Jadi Islam teh ngaji teh kitu geuning. Kalian pemboikotan masalah pemboikotan dina produk-produk Israel gitu. Anu aya indikasi bikin ka Israel, bikin merangan Islam. Cek ajeuna dan ngobrol gitu nya hampir durder deh. Sarwana gitu. Jenapa kurang lebak karyawan kumaha eta urang lamun kumaha dagang gitu. Dan dagang produk Israel jadi balik mana teh kurang jadi beli tempat itu buka anak gitu. Itu jawabnya teh gitu tanpa dasar ilmu, tanpa make dasar ilmu itu teh. Gimana tahapan anak? Lain tahapan sosial pada zaman sekarang, tahapan kemanusiaan. Kayak sosial mah bisa kan? Cuma bus kemanusiaan, bus masalah bunuh-bunuhan, bus masalah pembunuhan, paling kurang apa? Mantakan bus ngeluarkan fatwa di haram teh, sebab posisinya itu, kurang macam ditembak kayu dia, ya, jadi bunuh, gitu. Ngomong gitu teh karek ketika betul. Akhirnya bayangkan, jelema timbang atas dasarkan karyawan mungkin kumaha gawena aya di ditu anu geus dipayahan barang urang. Yang ditandingkeun antara jelema nu nganggur jeung anu paeh. Daunna naon tuh? Nganggur mah bisa keneh kulit maju. Aya paeh teh kumaha anu marawat di Palestina dihantam. Jadi jelema teh geus otakan tuh. Kan alhamdulillah teh betul otakan anu paeh. Ngan cukup cabi mana buka kitab tuh. Kita tuh bukan tuh, matakan naik. Berarti kita tuh bukan gitu. Dimaklum. Dapat jelema teh mah kitu nya mata kaburan tong jauh tempat ngaji teh kitu maksudnya. Gitu. Lain kunaon lain. Da urang mah para jamaah sadayana mampu keneh ngahindari produk eta teh. Gitu. Produk eta teh. Ya kedah nyuarakan tetap kedah dibejakeun nek lamun saumpama teh mah kira-kira orang wani mah hege teh saumpama batur ngomong geuning cenah produk teh kan produk foto pedagang hirup batu mah kurang diganggu omongkeun kurang langsung dihareupeun nonton hiji bae kudu suarakeun ya pesing saumpama teh mah kieu teu percaya keneh ayo tuh ngaji gitu kabur uing ka mana ka dieu ke paling bawa kopi ka dieu kita ngopi deui. Gampang pada zaman sekarang itu loba nama sekilas kemanusiaan wae jadi posisinya kan sosial wae dulu tinggal itu status sosial lah gitu bahwa orang temui teh kayak ngabarangkutun batu gitu jadi eta timbang dasar dari nanti gitu dan gitu nah eta hiji mobilisanin jadi jihad tulisan sombong teh kieu mah jelema sakumaha geblek jelema tetep lisan mah kade sing hatian lisan urang teh mah teu bener lisan mah kudu bener kade gitu ya itu tukang maksiat lisan mah kudu bener kade ulah punya teu bener lisan teu bener deh gitu lisan tetep kudu aya dina bener kudu aya dina hak itu kuda ini hak tetap eta mah katakan kajenting saumpama urang resep karena dangdutan di kana jaipongan resep karena dangdutan jaipongan teh tetap di sana suarakeun kana riba suarakeun gitu komodi perkara jihad anu memang geus jelas kaayaanana gitu geus jelas geus nyata kade bahkan orang sing hati-hati lah lisan kade kurang terus suarakeun kurang kebenaran kade suarakeun eta kewajiban kade ngan lamun teu bisa urang tulisan eta fi jihadi fi qalbin nyata ku hate maksudna kumaha ku hate dina hate entong rela lamun ningali ka jelema-jelema anu penjilat ulah aya karidoan saeutik dina hate
ulah aya resep setika kana hate ka jelema-jelema penjilat kade ulah hati-hati kade tong nepikeun urang rela lamun jadi penjilat kana atanapi kana antek-antek Zionis jeung tetep nyata eta ngadukung produkna demi kepentingan pribadina sabab ngajadikeun hilangna ribuan nyawa tetep urang kudu tong rela dina hate kan kudu tong urang kaayaan rela jadi penjilat atau nanti ka antek-antek Zionis gitu ulah ngarasakeun rela urang ngarasakeun ilo kan ulah setika aja ting jelema sopama oh si anu itu jadi antek mah entong setika tong aya rela entong dan kieu cenah aya kieu ya sajelema di antara nurido ya nurido kajen cenah urang mah dek meuli we da urang mah ieu dek ngahirupan tetangga urang geus kitu kumaha nurido ya kalau diterangkeun dina hadisna oke kita jadi canakeun inna di dia para jamaah sadayana sajelema ala kulli ahadin wa kama anal iman fardu ala kulli ahadin sehingga mun jelema sawae jelema ya wa mata sajelema anu maot antara peninggalkeun dunia sedangkeun wala jihad sedangkeun eta jelema teh teu jihad teu tadi tah keberangan produk Israel gitu tah rela kajeting da karunya sosial kumaha atuh daripada batur nganggur urang teuing berunting eta mah lain urusan urang dan nu dibunuh ge lain urang eta mah nu dibunuhan ge orang Palestina rela maena teu jihad dina manahna kaayaan maena teu jihad bahkan niat teu pernah niat pikeun jihad sabodoan teu hayang sabodoan gitu sabodoan jelema sabodoan masyaallah begitu sabodoan mata ala subatin minan nifaq maka lamun manehna maot eta maotna dina salah saiji cabang kamunafikan jelema nu Islam sebutna Islam begitu Islam mantep teu daek jihad teu aya harapan daek jihad sabodohan we terserah da eta mah lain urusan urang gitu urang mah da daek naon teu bangun ngadenge kitu karunya batur aja batur teu dibeuli daganganana jeung teu niat dek jihad dina manahna begitu maot eta mena asup kana salah saiji cabang kamunafikan bahaya lain kira bahaya kan sing hati-hati urang lamun dina hukum jual beli teh teu meunang haram kumaha maksudna haram urang nyaho bae teh dek ngabunuh jelema Islam ayo we urang dibere itu jual beli urang jeung manehanana nyaho eta jual beli geus teh pikeun perang merangan Islam haram atuh jual beli ora Jawa sadaya jadi haram jual belinya ya kayak ini ora Jawa sadaya ada sing hati-hati teh penting pikir urang teh penting peringatan pikir urang sehingga urang perang hari itu bisa itu pajakeun kurang doa mulai kurang naon anu geus ngajadikeun hiji dorongan pikeun Israel urang cegah saminimal mungkin urang pek tong dibalik gitu. Akuanya seureurnya fit gitunya ganti lah orang cai wahangan dan nama tuh saya gidin ya loba kena merek-merek mineral ayahnya
Urang mata beli kitu eta kajenting si cai wahangan kita pioke eta. Eta mah kelontongan meuring moal ka ditu keur moal ka Israel. Masyaallah. Urang anu forma ya rokoknya lu di rokok jajar apa. Kita sampai karena dungkaung katanya. Masyaallah Gusti lagi. Kita kita masyaallah urang dina sabun kadinya. Sabun baranjana sing teliti kade sing teliti lain pun naon itu urang geus sarua perang. Urang karek perang produk geus teu mampu. Karek perangan produk kita kita meuli ieu ambung rek meuli wae teh bang kitu. Batur mah kalau perang geus langsung jenis-jenis geus saling paehan. Kudu berani paehan urang teh bang masjid do bagi embung sieun. Cobaan geus masjid do baheula diajar. Menang moal sare masa sampai sapeuting. Cobaan komo lamun masjid jelemanya. Di jelema wani gitu urang, di jelema. Insyaallah. Da moal wani atuh karek mah kudu diajar heula masjid. Diajar heula masalah urang karek ti bang salah kadar ulah beli akhlaknya geus atom ya. Itu mah adalah haus ininya. Haus. Insyaallah ieu teh karek perang kitu urang teh sabaraha masyaallah. Paling penting kita nu kaduana mudah-mudahan urang doakeun mudah-mudahan di LGBT yang penting urang doakeun inu ngiring aksi dina verbonya ngiring aksi mudah-mudahan bisa selamat ku Allah kalian mudah-mudahan konserna sing dijadikeun mudah-mudahan hujan angin geledek dota itu puting beliung kalinya daratan kalinya lah ku jadi mah hese wae atuh ku angin ganti ku angin ku nyamuk atuh gitu nya. Mudah-mudahan orang penting ya karena kade pada masa sebab itu orang nahan geuning urang teh jadi perang teh lain jeung sasaha orang Islam keneh pada masa teh. Jadi orang teh memang sisi lain orang nyaho mana ieu urang masuk mana ieu urang anu saleh. Sisi lain orang aya melang gitu. Ternyata orang keneh perang Islam jeung Islam keneh. Urang nu durder, urang anu Jogja gitu. Jeung tatangga keneh jeung baraya keneh gitu. Jeung deukeut keneh ternyata. Tapi begitulah para jamaah sadar tetap pantas cekan di Rasul iman di akhir zaman lah ibarat tuhai panas surang danahan dia teh tapi ialah kewajiban geuning ayat di hatinya dan begitulah para jamaah sadana urang lanjutkeun dina pembahasan dina kesunahan dina salat sunnah hukumna dina salate para jamaah sadana wa ya sunanun kasiro sunat salat dina salate sunat teh loba sehingga aksamus sunan min nihayati waqtiha salasa aya sunanun qabla salat aya sunanun asna as-salat aya sunat sameme salat aya sunat keur ngalaksanakeun salat mana sunat memeh salat teh hiji kal azan teh sunat ya. Hukum azan teh sunat matakan urang teh azan teh hukumna sunat sehingga azan teh aya fadilah luar biasa aya keutamaan anu luar biasa di azan jelema anu azan mah khusus pada jamaah salat komo lamun urang rutin azanna 40 poe rutin urang. Jadi kayak eta pembahasan fadilah dina azan. Ayat dina kitab Tanbihul Qaul. Dina pembahasan eta. Wal iqomati termasuk iqomah. Urang keur iqomah. Meme salat teh qomah heula. Kumaha lamun kieu? Urang teh salatna sorangan azan tong. Eta mah tong azan. Di sorangan mah. Itu. Ya urang we mah rek azan teh heula. Azan heula di mah. Gagaukan aja gitu. Ai komat wae. Ai komat. Gitu komat. Kumaha mun maot diajar di komatan? Itu masalah hektik. Gitu. Tong jadi paribut. Gitu. Komat azan. Kajian teuing memang dirinya nomor mah moal salat di itu. Saya memang azan urang azan. Nah azanna tong ditarikeun tong maot. Laun we gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nomor beda.
beda ya. Ulah cara orang sholat zuhur jeung sholat asar gajana ketika. Waduh, ieu mah bombong iya kan bombong pamajikan nepayan anjing sagani deui dibedatkeun ngajar di lain. Gitu. Kal azan wal iqamah hiji azan sunatah ame salat, dua qomat sunatah katiluna siwak nyusul. Ame salat. Ya, posisi siwak pentingna saking pentingna itu. Saking pentingnya eta masalah siwak. Sehingga azan mah mungkin bisa. Qomat mah mungkin bisa. Ayo mah siwak. Masya Allah, eta siwak gagahnya. Sayang kalau dalam penyiwak dina sholatnya pada Jawa Surya. Ya, orang untuk pakai siwak ya. Lain kira kalau kiai kapungkur mah karena lepas dina siwaknya jarang lepas. Lamun jelema rajin nyiwak, muntuna moal omplong. Kekar untuk teh, ini mau bati ngabako sih. Bati ngabako tuh parah gitu. Itu bati ngabako tuh, untuna jadi ompong gitu ya. Untuna jadi ompong. Sallallahu alaihi wasallam. Siwak sunnah kan? Sunnah hukumna sampai azan eta ngalaksanakeun siwak. Jadi azan qomat siwak eta nu dilakukeun sampai sholat. Itu. Adapun dina keur nalika kesunahan dina keur salat wa tanqasimu ila qismain dibagina eta dibagi dua, hiji sunnatul ab'ad wa kadua wa sunnatul hayat. Hiji sunat ab'ad, dua sunat hayat. Naon ari sunat ab'ad? Ari sunat ab'ad mah wa sumiyat bizalika li anna asbahatil faraid. Faraid fayutlabu sujudus sahwi ija tarakaha wa yabil izmal. Kieu cenah ai sunat ab'ad mah di anna asbahatil faraid nyarupaan kana fardu sholat. Sunat ab'ad mah hampir nyarupaan tingkatanana. Hampir nyarupaan. Jadi tingkatan teh hampir nyarupaan kana fardu sholat. Itu. Mana lamun jelema dina sakumaha ngalakukeun teu ngalakukeun dina sunat ab'ad. Dengan lakukan dina sunat ab'ad maka sujudus sahwi ija tarokaha sunnah ngalakukan sujud sahwi bila mana ningakeun sunat ab'ad. Kayak aya rincian-rincianana. Ieu keur nyaritakeun sunat ab'adna. Derajat sunat ab'ad teh kumaha gitu. Saking ku penting sehingga derajat sunat ab'ad ieu li annaha asbahatul faraid menyerupai kana fardu sholat. Masya Allah gagahnya sunat ab'ad sehingga pikeun jelema anu ningakeun kana sunat ab'ad ningakeun kana sunat ab'ad maka eta kudu ngalakukeun sujud sahwi. Hiji mana sunat ab'ad deh? Sunat ab'ad ke urang terangkeun kan ayeuna hiji kieu cenah dina sunat ab'ad teh hiji at-tasyahhudul awwal, hiji tasyahud awal. Teu kumaha tasyahud awal teh? Tasyahud awal teh waktu wudu wa sholatu ala nabi fihi dina keur nalika diuk nyata keur nalika jelema teh maca wa sholatu ala nabi jeung maca shalawat ka kanjeng Nabi fihi dina eta. Kita tasawuf awal teh eta tasawuf nyata awal anu eta teh ngajadikeun hiji sunat ab'ad. Mentakan dalam jelema poho tahiyat awal tasawuf awal maka cukup ke saenggeus adzan salam eta ngalakukeun nyata sujud sahwi. Betul.
Nu kadua al kunutu kunut. Wa qiyamu wa salatu al nabi wal ali wa sahbihi. Dina keur nalika kenatum jeung maca shalawat ka kanjeng Nabi, keluargana jeung sahabatna fihi dina eta nyata nantu. Dina keur nalika maca shalawat. Jadi kunut teh asna sunat apa? Matakan urang mah lamun teu kunut, poho kunut kudu tahu ya. Pakata kunut teh kitu. Dina subuh gitu. Da urang mah gara-gara kunut najilah mah jarang. Kunut najilah urang kalau make kunut najilah sebenarnya kayak anyap deui wae. Kunut najilah padahal penting ada kunut najilah teh nya. Penting age kunut najilah. Diangge kunut najilah komo kaya perangginya. Penting kan kunut najilah. As-salatu alal ali kita sudah akhir jeung maca shalawat alal ali ka keluarga kanjeng Nabi kita sudah akhir dina tasawuf akhir. Dina tasawuf akhir urang sunat abad tah asupna kade. Tasawuf akhir. Dina naon? Alal ali dina keluarga kanjeng Nabi. Gitu. Eta teh ngajadikeun ini sunat abad. Kurang terus ke. Di dia para jamaah sarena ngan lamun sunat hayatna wahya lati la yutlabu sujudu sawi jatarokaha. Lamun sunat hayat mah teu kudu urang teu kudu sujud sahwi lamun ingatkeunana. Lamun sunat hayat. Jadi lamun kayan urang sunat hayat eta mah teu kudu sujud sahwi keur nalika ningatkeunana itu. Sama terkudu. Mana sunat hayat? Ya. Di dia para jamaah salehna aya hayat wa ab'ad. Aya sunat hayat jeung sunat ab'ad. Di antara sunat hayat dina hayat teh kieu para jamaah salehna. Hiji raf'ul yadaini, hiji ngangkatkeun leungeun. Ngangkatkeun leungeun, jadi ngangkatkeun leungeun teh eta teh sunat. Tapi leungeun ngan ngangkatkeun leungeun ieu disunahkeun fi arba'ati mawadhi'a. Sunnah disunahkeun dina 4 tempat. Mana? Hiji inda takbiratul ihram, hiji kenalika takbiratul ihram. Matakan orang takbiratul ihram begitu usolli fardhu maghribi akan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin takbiratul lati adaan lillahi ta'ala. Allah angkatkeun leungeun, ngangkatkeun leungeun ieu hukumna sunnah. Hukumna sunnah. Lamun lalaki ngangkatkeunana kelekna kudu kabuka. Kudu kabuka ieu teh. Tong dikieukeun kade, tong dijepit. Mun lalaki mah mun ayeuna mah kada dijepit. Ayeuna Allah, ayeuna mah kada dijepit. Beda jeung lalaki. Hiji takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Naon takbiratul ihram teh? Takbir anu sakabeh laku lampahna, sakabeh ucapan salian dina salat, naon anu geus dihukumkeun disyariatkeun dina salat, maka eta jadi haram. Kade termasuk naon cenah? Ieu. Matakan urang dina masalah takbir, dina masalah ngangkatkeun leungeun, oke? Aya non aya syarat dobitna. Ya aya syarat dobitna. Ya takbiratul ihram kumaha carana aya. Nu kadua inda ruku'i keur nalika ruku, nu katilu inda itidali nalika itidal. Nu kaopat wa inda qiyam min at-tasyahhud awal keur nalika udang dina tasawuf awal. Ieu teh sunat abad kan. Ieu teh sunah ngangkatkeun leungeun. Inda takbiratul ihram, kumaha mun dina takbiratul ihram? Ya. Mulai kieu.
Fayabda'u raf'a inda ibtida'i takbiri wa yunhihi bi intihai kade. Ngalikeun. Lamun urang dina takbir mulai antara ucapan jeung leungeun mulai bareng. Boleh pisahkeun kade. Sabab kieu. Sabab fayabda'u raf'a mulai ngangkatkeun dina kenalika awal takbir wa yunhihi nepikeun ka selesai takbir bi intiha. Jadi kieu. Begitu leungeun gerak Allah kudu tepi ka beres. Ulah kieu. Allahu Akbar. Ieu can beres ya. Jadi ulah jadi kieu. Tingalikeun. Ieu penting ya. Itu bab nu kieu penting kan. Ieu urang supaya menang double pahalana. Menang double. Kajenting ieu posina sunatna sunat apa? Sunat hayat kan. Sonifal. Mulai Allah mulai ngangkat. Allahu Akbar. Pas. Kan biasanya kopi kudu pas gini. Ulah habis tokber. Nya dina takbir. Itu nya. Pan urang geus hayang nu pas gini. Make carana hayang nu pas. Make baju hayang nu pas. Gitu. Hayang nu pas. Kari-kari kadang-kadang jelema dina takbir kan ge beres gitu. Kadang-kadang sok leungeun tila. Allahu Akbar. Ayo lu nganti heula. Itu seueur teh. Itu teh seueur. Kadang-kadang Allahu la ti heula. Ke leungeun pandeuri, kadang leungeun ti heula. Disebut Allahu Akbar pandeuri. Gitu. Jadi tidak kata. Jadi kena tidak. Jadi awal mulana fayabda raf'a indal ibtida takbir wa yunhi bi intihaihi. Maka mulaina angkat teh keur nalika mulai takbir nepikeun ka selesai takbir. Gitu. Hiji. Terus kedua. Inda ruku'i fayabda'u raf'a bi ibtida'i takbir fa jahaja ka qauman kibai. Dina ruku ge sami kan. Jadi kieu. Ieu urang bahas heula dina takbir. Ya tingalikeun. Aya kieu urang aya inda wat kuliyatil yumna ma asobiha. Ieu tempat leungeun keur dikata takbir. Tingalikeun. Begitu nempatkeun leungeun Allah tempatkan iya ayana di dia tuh lain dia kan ayam dia dia mendak nantang kan jadi itu salatnya ayana itu beres wat uliyadil yumna ma asobiha. Jadi nempatkeun leungeunna jeung jari-jarina kana pergelangan tangan anu kiri. Pergelangan teh ieu. Nempatkeun jari-jarina di dieu. Nah pergelangan kade. Gitu. Dicekal, digenggam. Gitu. Ngan qobidun laha aspala sodri. Ayana kabeh ge nganeundeuna kudu aya di handapeun dada. Ieu dada kada aya di handapeun dada. Dek kieu mangga. Nu penting ieu tah. Pergelangan leungeun teh nyekelan karena pergelangan leungeun anu katuh anu kenca. Itu ulah sok daekna paras kumaha. Teh kieu nya. Oh teh jelema eta mah kitu. Urang pikesel jelema eta mah. Ante teh kitu ya. Tuh, maena ka dinya lupa ka dieu. Tadi si pohonnya tadi atakeun heula nya. Jadi omean parasnya. Oke, kumis purutnya besing teri ijabah doana. Kumis dipiara. Pai piara mah bumbuan atuh. Wat uliyadil yumna ma asubiha. Nempatkeun leungeun jeung jari-jarina leungeun teh dina pergelangan tangan anu kenca digenggamkeun kana leungeun kenca. Gitu tah.
Wal azmul ladzi yali ibhimal yadi wa sya'idi. Sehingga tulang nu aya di antara ibu jari jeung leungeun. Tulang nu aya di antara ibu jari jeung leungeun. Berarti ieu tah. Tulang nu aya dina ibu jari jeung leungeun. Ayana di dieu. Itu tulang ibu jari ya. Jeung leungeun teh ieu ya. Ah. Itu grup ieu. Ah. Ah. Eta teh penting pada jangan sadar. Guys, urang terusin lah kayak kabak ka tepar kabeh. Begitu nu kadua inda rukuhi keur nalika ruku. Sami ruku kayak kada lamun ruku urang sami kada. Ila menuku Allah kan ruku dia. Allahu Akbar. Sarua. Allah. Sarua. Dia posisinya Allahu Akbar. Lupa. Jadi barang begitu Allahnya ke sana. Ulah. Begitu kurang Allahu Akbar. Kan diangge. Cenah angge semua. Jadi antara ucapan jeung gerak kudu pas. Gitu. Kudu pas. Narukungan lamun dina ruku, kamari siap-siap kurang lempeng supaya tonggona lempeng. Kita masih bahas. Gitu, mesti bahas. Indal itidal payab ta'urab awatasnya ma ibtidai rabbi ra'sihi wa yamutuhu ila ayyan tasif ijanta soba arsala yadaihi. Ya. Lamun dina ibtida teh kurang sami Allahu liman hamidah. Jadi begitu orang tina ruku ya beres ruku. Beres ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu grup pas ya. Sami Allahu liman hamidah. Pas. Ngan dina ruku kieu, lamun dina itidal kieu. Dina itidal mah fayabda'u rab aw tasmi'a ma ibtidai rabbi ra'sihi ngangkatkeun leungeun nepikeun kanangtung. Oh, ngangkatkeun leungeun nepikeun kanangtung ya. Begitu dina itidal, perhatikan. Sami Allah, itu kudu nangtung heula. Tuh. Ulah kieu ya. Sami Allah liman hamidah. Banget itu. Jadi gara tengeunah teh salat teh. Gitu. Sami Allah liman hamidah. Geus kitu, teu ngangkat bener. Gitu, teu ngangkat. Dan begitu. Sami Allah liman hamidah. Sina nangtung. Sina nangtung. Geus beres tangtung ya. Wa yamutu ila ayyan tasib. Ngangkatkeun naon nyata leungeun nepikeun ka nangtung tegap, nangtungna kudu tegap. Masih tegap. Itu nangtungna kudu lurus tegap. Fa jata sob arsala yadaihi ngan lamun urang geus kayaan naon nyata kudu ngalepaskeun leungeun keur nalika urang mulai tegap. Jadi kieu. Jadi si leungeun teh kudu terlambai. Tinggalkan, perhatikan, di sunai. Tuh. Sami Allah begitu. Sami Allahu liman hamidah. Itu kudu tegap ya. Keur ngalambai kana teh. Gitu. Aya nu kieu aya. Gitu. Aya nu kieu aya. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Aya. Lamun tegap aya syarat. Ya, tegap. Sami Allahu liman hamidah. Kunci langsung. Ulah kieu. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi masalah ya. Jadi masalah ya. Itu tebel leungeun aku dikepet gitu. Kalau
mantakan imam teh batu alina sing loba jadi sekali ngepret teh pingsan batu teh. Jadi tidak sami Allah kan ngangkatkeun dengan lepaskeun dengan nepikeun ka ngalambai ka handap nepikeun ka tegap gitu mun geus tegap jadi kudu dilambaikeun ka handap ngan eta teh ke aya dina hukum aya anu dina non tadi sapertos anu dilambaikeun aya anu dicekelkeun eta dicekelkeun teh memang menang cekelkeun menang itu menang kan ari abdi mah sok ningalikeun ka guru ka umur jadi guru teh teu aya anu dikitukeun kiai teh cuma tingali kiai nu abdi tinggalina sama kan ningali di YouTube tuh matakan pentingna guru teh kitu ternyata jadi guru teh lain timbang ukur ngomong praktek salatna katinggalian guru tapi ka ayeuna ternyata aya dasar-dasarna jadi guru teh lamun ngalakukeun hiji teh aya dasaran gitu matakan eta pentingnya orang boga guru teh kitu so. Jadi anu kurang bingung teh oh iya rupa-rupa aya salat anu kieu anggeus cepet naon anu geus dilakukeun guru sakitu yang geus teu bacorek tah nek sugan kiai nu SH nek MMS sugan nek SME nek naon terserah guru lebih utama nuturkeun guru gitu akan gitu kalau itu sebab aya dasaran itu aya dasaran nggak tinggal itu orangnya insyaallah nah eker urang nyata tidak cengkat dina rukun sami Allahu liman hamidah itu kan gitu beres itidal sunnah deui dina ngangkatkeun dengan teh indal qiyam minat tasyahhudil awal nyata keur nalika ngadeg atawa pinangtung minat tasyahhudil awwali dina keur nalika nyata nangtung tina tasahud awal usul ila hadi akal ruku jadi kieu urang itu yang karena tasawuf awal itu jadi ingat kan deh ngangkat dengan ke ay opat ingat waktu ya ini opat tadi hiji orang kertakbir ihram dengan usoli farul maghrib Allah hiji nu kadua nek ruku Allahu akbar nu katilu cengkat dina ruku nu kaopat naweh geus beres dina tasawuf awal at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah terus bikin ke orang beres baca shalawat langsung orang Allahu akbar eta teh dina tasawuf awal teh sunah ngangkatkeun kurang dengan nepikeun kos awal deui kos nalika ke ruku dina kitu dekat dina naon beres dina ruku usuli ila hadi akal ruku kana had setik dina ruku wa yun takbir ma'rafi yadayhi jantas eta para jemaah salena dina ruku keur nalika urang sunnah hukumna an-najru ila mawdi sujud sunnah hukumna ningali panon ningalina ila mawdi sujud kana tempat sujud jadi urang mah diatur jadi ningali teh lamun bila mana urang rek mulai salat ya meme usoli mah hege teh di kawan mana mata teh tapi lamun urang mulai mah ya soli Allah kudu mulai urang geus ningali kana tempat sujud jadi anu kahiji nyata urang kedah an-najru ila mawdi sujud kedah ningali kana tempat sujud walau sholat khalfal Ka'bah atanapi kajenting sholat di tukangan Ka'bah al khalfan nabiyyi atanapi di tukangan nabi fayanjur ila mawdi sujud tetap kudu ningali kana tempat sujud mutlak ila inda qaulihi terkecuali
dina nalika illallah fayanzuru ila muhallalah ya. Dina nalika urang ke salat mah tetep kudu ningali ka tempat sujud. Kecuali jadi mulai ke ruku kudu ningali ka tersebut, sujud sami Allah tidak perlu ke tempat sujud. Tunggu waktu ya kayak urang ke sujud komo kudu ka tempat sujud ningalina, urang ke tasawuf ningalina ka tempat sujud, kecuali ke dina tasawuf akhir. Nah, ke ya. Nah, at-tahiyatul. Urang kan ke tempat sujud kia ningalina. Itu at-tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum. Ada ya posisi ingat posisi dengan dikebelkeun. Posisi ini ditamrakeun. Ingat beresan salat. Dikiekeun mangga. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun illallah asyhadu an la ilaha illallah. Lamun geus asyhadu an la ilaha illallah, begitu urang ningali kana tempat sujud, pindahkeun ka dieu ningalina. Ila muhallalah. Pada juru ila muhallalah. Ningalina kana curug. Jadi begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pindahkeun paningali urang ka dieu. Gitu. Tapi kaira orang ningalikeun curug. Tapi aya sama, tepikeun ka salam. Ulah kieu kade. Berhubung urang kita ningalikeun curug, begitu assalamualaikum ge ningalikeun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh kitu. Jadi judulna teu kitu bamung kita ningali kana curug hayo kitu. Jadi teu kitu judulna. Jadi begitu orang beres salam ge geus, teu ningali di ka dieu lah. Dina setiap sholat ningalina kana tempat sujud. Mau disujud. Begitu ila terkecuali inda qaulihi terkecuali keur ngucapkeun illallah dina nalika tasawuf akhir. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Mulai ka dieu. Iya kedah aya di sisi atau di handap. Nah, dek di handap dek di sihek. Ulah stek ieu tah aya luhur. Tah, ulah ya. Malah setengah dina. Wis kolot teh atuh. Ulina ge jeung domba wae. Kedeste dah. Ya Allah ya karim halalah ya. Kita tadi halalah ya masyaallah Gusti eta gitu. Urang teh kudu diberesan. Gitu ada jeung ilmu sujud. Ilmu disebut lafaz illa inda qalilullah fayanjuru ila muhallalah. Lamun geus dina la illallah mah maka fayajuru ningali ila muhallalah kana jari anu ditegakkeun. Jadi orang anu ditegakkeun. Nah hati-hati kade. Ulah sok turut begitu tegakkeun cukup urang mah sakali gitu. Cukup sakali. Tong pikiran ulah. Tong obatin paham. Pala tahrikalah. Ulah digerak-gerak di cenah gitu. Jadi dina kita mah pala tahrikalah lamun geus kagerak atau digerak-gerak di bising lilingan. Subhanallah Pak. Buka salat teh, Pak. Salat sunat Jumat teu, qobla Jumat teu gedenya masyaallah. Stedangna. Urang teh kudu kuat teh sabarama. Gelembur teh kudu kuat, paut teh kudu kabawakeun masyaallah. Teh kana itu penting ngaji teh kieu tah. Stedangna. Kudu kuat kade. Nah, pertanyaan heula lah. Yang enggak saya pertanyaan. Itu para jamaah sadayana urang doa terus doa mudah-mudahan sadayana sing sehat walafiat, sadayana sing ngalikeun dikina Allah khusus pada sablasan itu mudah-mudahan urang sadayana sing biasa disisikeun dikesakeun Allah biasa disisikeun urang dinakin dina korban dina sablasannya. Ituna mudah-mudahan sadayana gaduh bisnis sing sejabar mudah-mudahan sing lancar Allah itu usahana sing diberkahkeun sadayana ya walafiat kalian mudah-mudahan orang istiqomah di ibadah, istiqomah dina urang ngaji, istiqomah urang dina ngalakukeun salat, istiqomah urang biasa bisa negakeun terus urang sing aya Allah sing bisa petunjuk petunjuk jalan lurus. Mudah-mudahan sing dibarengan jeung urang lurus masuk mudah-mudahan urang sing kenging nyata
keberkahan di dunia dan di akhirat insyaallah. Cekap para jamaah sekalian angkutan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر